Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara. Para mitra anu mulia mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nanya para wargi adarta harita teh nepungan nyaekat ka tempatna Nyi Sukmawati. Mangga urang teraskeun. Antosan sakedapnya? Mangga. Sukmawati jungnang tunggal leukepat karohangan tengah bari sakabeh rengkak paripolah teu leupas tina paneuteub Jang Darta. Giplekna imit lengkahna cangkeng kateuteub di tukangeun. Jang Darta neureuyan ciduh barang manehna mencerong awak Sukmawati ti tukangeun tetelan. Najan katempo tukangna teu eleh endah jeung teu eleh narik kana ati jeung nepoti hareup. Darta rumanghap narik napas. Ari Sukmawati harita ngajugjug bangunan belah tukang. Basa geus aya di hareupeun kamar Nyi Nunung reg manehna eureun. Tuluy ka keterok kana panto kamar sababaraha kali. Nung, sarenta? Pokna Sukmawati ngageroan meuni siga nu gede kanyana. Kah, walon Nyi Nunung di jero kamar sora lalaunan. Bangun anu sararungkat. Geus sare? Henteu. Buka pantona teteh rek nepungan. Alim mukakeun panto Alim. Nya kajeun ari Alim mah. Leos den Sukmawati ka kamar nuliana. Kabeh ge armungeun mukakeun panto boh euis boh eti. Siga nu haroreameun tepung jeung Sukmawati duka naon sababna. Sukmawati rumenghap narik napas panjang. Bari tuluy ngaleos kebat ka tukang. Terus ka dapur nyokot teko di eusi cai ente. Dijingjing bari mawa gelas sakalian. Sup ka kamarna heula nyokot hiji bungkusan tetela mangrupa puyer. Dipurulukeun kana cai dina teko geus kitu mah. Terus ka hareup deui nyampeurkeun Jang Darta nu masih keneh diuk dina kursi nyorangan. Gek Sukmawati diuk hareupeunana bari cur nyician cai kana gelas nu kosong meunang dieu mawa. Sor disodorkeun ka Jang Darta bari pokna. Mangga atuh haturan cai-cai tami lumayan ujang. Mangga atur nuhun. Tema Jang Darta tapi da ngarasap teu hanaang. Teu hayang nginum eta gelas taca dirampa-rampa acan ku manehna. Jang Darta aya kaperyogian naon nu mawi nepangan ka dieu teh, nepangan ka teteh. Heuh mengan we teteh lah. Manawi teh henteu ngaganggu ka salira. Teu ngaganggu. Nanging teu percanten teteh mah teu percanten upami Jang Darta ka dieu mung sakadar amengan. Ku kitu nawakcakeun we enga aya naon ayonna mah da teu burung dikupingkeun ku teteh oge Jang. Duka teh nya Jang Darta siga nu linglung siga nu bingung. Hadena dina kaayaan kitu manehna siga nu linglung kitu ngeng ku manehna kadenge pribadi ka sora nu langsung nyulusup kana lelembutan tetela sorana Aki Tabri. Nganaking sing waspada nyang hareupan si Sukmawati. Ulah nepi ka hidep ka pangaruhan bisa katipu ku rengkak palipola si Sukmawati anaki. Kade sing ati-ati caring cing page kancing saring set page ikat. Lesora Aki Tabri ilang tina wadedengeanana Jang Darta. Kakara oge Jang Darta sadar kana kaayaan manehna, sadar kana permaksudan manehna nu sanyatana. Yen pangna aya manehna aya di dieu nyatakeun ngalaksanakeun hiji pancen nu pohara beratna. Pancen nu pohara pentingna utamana mah pikeun ngebrehkeun kacintana ka Nyi Titi nu nepi ka ayeuna lebeng tacan dikanyahokeun di mana ayana. Paneutupna Jang Darta mancokan den Sukmawati dibarengan ku lelembutan sumambat ka Aki Tabri. Nya saeutik demi saeutik rasa resep nu waktu tadi karasa ayeuna jadi leungit bisa kaganti ku rasa ceuceut. Malah pok Jang Darta ngomong teu geus nakal. Sukmawati, teu kudu loba omong, teu kudu loba tatanya, kuring yakin anjeun geus apal kana permaksudan kuring. Puguh we Sukmawati ngagebeg ku ayeuna parobahan Jang Darta anu robah 180 derajat. Harita para mitra robahan dina sacara dadak-dadakan. Manehna ayeuna sadar tangtu aya hiji kakuatan nu marengan Jang Darta. Gancang mencarkeun sorot panon dibarengan harita teh para mitra.
hiji aji kasaktenan anu keur meruhkeun hate Jang Darta bari pok ngomong harita ngagalintang. Jang Darta kunaon hidup amak-amakan kitu geuning bager? Teu kudu amak sagala, teu kudu benu, ieu da teteh gen teu benu ka hidup teh. Ngan teteh mah teu terang naon atuh saleresna pamaksana Jang Darta teh. Ngomongna bari jeung lungak lingdek sagala nemongkeun lelewa nu gumelisnakeun. Tapi Jang Darta sadar yen kitu petana Nyi Sukmawati keur mangaruhan ka manehna, nu matak pok manehna ngomong darianaker. Baheula kuring pohara ngahormatna, ngajenanana ka anjeun. Ngingetkeun yen anjeun teh saurang jalma ahli tutulung, ahli ngubaran ka jalma nu meunang musibah. Tapi kanyataanana anjeun geus mergasa, geus ngala nyawa sabar urang jalma. Hari Jang Darta nama ke nyarios kitu sagala saur saha teteh mergasa sababaraha urang jalma, saha nu geus jadi korban, sareng saha saksina teteh milampah kitu ujang. Ai sagala-gala teh eta mah fitnah we panginten. Ai sok nanaon teh sok ngarang-ngarang wae. Sukmawati nyumputkeun kaayaan hate nu sanyana. Buktina loba Sukmawati di antarana bapa kuring perlaya, pimitaweun kuring perlaya. Inung Nyi Inah katelah bitarmi perlaya. Encan ulian-liana Inah kabur, kabogoh kuring kabur. Tetela geus kabur da teu betaheun, kabur di udag-udag ku keris iblis. Ngaku sia Sukmawati, ngaku anjeun nya kabeh pagawean anjeun. Ieu teh keur ngaruksa ka jalma-jalma rea. Bejakeun ka kuring di mana ayeuna Nyi Titi, di mana ayeuna Nyi Inah. Jeung kadiekeun keris iblis nu ku anjeun dipake mateni sababaraha urang jalma. Kadiekeun keris iblis ngarah dunya aman, ngarah ulah aya di manusia nu jadi korban. Ari nu kasep nyarios teh sok ka mana wae. Ieu ujang KBG eta mah fitnah sangkan ulah aya deui nu lalanong atrapi nyuhunkeun tamaka dieu ka teteh. Lantaran sanyana teteh teu rumasa ngabinasakan nu sejen. Bat bujang-bujang bantur mateni sasama jalma adalah nyiwit kitu pernah teteh mah. Teteh teu terang ngeunaan saha-sahana nu nalasan Padar, Pasuhadma, Bitarmi jeung Muliandiana perkara Nyi Titi sareng Nyi Inah. Teteh teu terang di mana ayana, dapan aranyeuna teh arang ka ti dieu bari teu wawartos heula. Eta mah lain lepat teteh eta mah, da angkat ti dieu ge teu wawartos ka teteh kitu. Bohong. Bade percanten nuhun henteu teu sabios-bios. Teu langkung Jang Darta nu teteh lama teteh ngadugikeun ka aya nu sanyana kitu. Lemah lembut naker ngomongna Den Sukmawati beda jeung Jang Darta nu ambek-ambekan alatan kajurung ku seuneu amarah nu ngagedur dina dadana. Bisa wae anjeun mungkir sia Sukmawati. Ye, tapi kanyataanana loba saksi yen maraotna teh ku keris iblis barang pusaka anjeun Sukmawati. Uka teuing atuh kunaon-kunaon mah teteh mah teu terang. Tapi apaan keris iblis teh nu anjeun Sukmawati? Nya anjeun anu ngagunakeunana. Jang Darta tutunjuk ka Den Sukmawati bari jumnang tu ngajeleng. Teu rumasa teteh mah, teu rumasa boga pakarang kitu. Kalem nemalanana Den Sukmawati nyebrehkeun sikep siga nu nya teu boga dosa. Anjeun ulah mungkir Sukmawati. Anjeun gatang ka dieu keun eta keris. Gacang. Ulah dikeukeuweuk ku anjeun bari nage matak ngabahayakeun. Lantaran lamun terus aya di anjeun bakal leuwih loba jalma nu korban ku diri anjeun. Cek saha teteh boga pakarang Jang Darta. Ari lien pesok para nyiksikan bawang di dapur mah. Teteh mah teu bawa teu gaduh keras teu gaduh keris. Jadi naon atuh nu kedah disangakeun ka Jang Darta ku teteh teh. Tangtu ku anjeun disebutkeun. Mangga pilarian ku salira ari keukeuh teu mah teu percanten ka teteh. Hiji waktu tangtu eta keris iblis ku anjeun digunakeun. Mangka lamun kapanggih keur digunakeun kuring bakal babari pikeun ewak diri anjeun Sukmawati. Ayeuna kuring rek nanyakeun perkara bebene kuring. Perkara Nyi Titi anu ti heula ku kuring dititipkeun dieu. Kunaon ku anjeun beuteung barang? Hanya kal puguh Jang Darta hanya kal pisan. Neng Titi ngejat dina kaayaan teu acan damang. Nya kitu deui Nyi Inah bat kabur deui. Kalaka kabur teu sangka nya kitu deui maranehna baris ngejati dieu. Katempo Den Sukmawati siga nu ngangluh siga nu bingung kawasnya dirina ngarasa sedih ku eueuhna Nyi Titi jeung Nyi Inah. Tangna Nyi Titi tacan diubaran teh lantaran tacan tepi kana waktuna hanya kal kaburu ngejat.
nepi ka tanah bodas anu aya dina imitna teu kaburu leungit hanyaka neng Titi kapangih geus jadi layon kitu nurutkeun laporan ti Kiburak. Bohong. Nyi Titi tacan perlayan nu dijadikeun layon Nyi Titi eta mah lain layon tapi ciciptaan ayeuna bejakeun ka kuring sanyana di mana nya Nyi Titi. Apaan geus maot kapangih layon na di leuweung Hanyuang Jang Darta? Bohong. Tetela anjeun mungkir. Tetela anjeun geus ngabohong teu wani terus terang. Kurang ajar siap. Jung Jang Darta nangtung harita manihna pohara ambakeunana kadiri Nen Sukmawati tapi Nen Sukmawati anger we diu bari katempona bangun anu tenang naker henteu gedag bulu samamar cek paribasana teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan teh sora Nen Sukmawati ngasorkeun gelas dieusi ku cai ente diasongkeun ka Jang Darta bari pok nyarita leuleuy. Ujang teh sae ngumarakan nafsu mah bilih tere sepuh ayeuna mah anggur gerang aleueut kadinya bilih hanaang sok-sok kadinya sok. Sukmawati tuluy ngasong-ngasongkeun gelas dieusi cai ente sangka ditarima ku Jang Darta kituna teh satekah pola Sukmawati ngaluarkeun elmu panemu jampe pamake sangkan Jang Darta leler nafsuna teu kateterusan pumanya ka manehna nu saterusna sangka nurut kana sakabeh kahayang manehanana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, Jang Darta ngadak-ngadak leuleus lungse panon ngadak-ngadak harita teh para mitra Cileuyeu barang padu tinga jeung teutepan Sukmawati malage diuk dina kursi hareupeun Sukmawati bangun taya tanaga taya daya teu upaya gelas nu dieusi ku cai enteh nu diasongkeun ku Sukmawati tacan ditarima nu nyata dina hatena bet perang antara ditarima jeung ulah saeutik demi saeutik pangaruh gaib Nen Sukmawati nyerang ka dirina Jang Darta. Harita Sukmawati nyarita dibarengan ku Budi Parangi anu bener-bener matak ngaruntagkeun kana iman Jang Darta. Mangga bager mangga geura leueut ieu sok geura tampi kadinya gelenyu imut deui tungtungna Jang Darta daek narima eta cai gelas di tampanan tanpa ngomong naon-naon kalayan terus we kumanehna diinum meni ngaleguk bangun anu nyanjang ngarasahana angna teh cai teh sagelas nusanyana geus dicampuran hiji ubar meunang ngaracik Sukmawati sorangan harita geus beak diinum ku Jang Darta. Keteup pramitra sadaya panon Jang Darta haritanya Cileuyeu sanggeus maneh nginum eta cai rarasaan bet asa jadi robah awak ngalayang ku malayang jabat ti kitu tina tetenyoan manehna ayeuna tetela Sukmawati eta pohara geulisna jeung leuwih heus ngora tibatan bareto. Bener-bener tambah gelis jeung tambah ngora malah mun dibandingkeun jeung Nyi Titi atawa Nyi Ina estu leuwih gelis leuwih ngora Sukmawati. Sukmawati sadar kana kaayaan Jang Darta manehna ngarasa bunga ku ayeuna Jang Darta siga nu geus kapangaruhan ku elmu panemu jampe pamakena bener-bener pipikiranna geus robah tutas nginum cai ti manehna nu dicampuran ku ubar bubuk. Harapan Sukmawati muga-muga Jang Darta tunduk taluk nurut kana sakur kayang manehna. Muga-muga aji pangabaran jeung pangbungkeman aya tapakna cenah. Kitu gerentes hate Sukmawati sapada harita. Jang Darta tuluy nyarita sora bangun anu ngandung rasa katresna taya babandinganana. Teteh, kumaha bager aya naon? Galenyo Sukmawati nemongkeun imut leuwih ngandung pangirut atuh para mitra. Puguh we menikah reueut cenah katingalina teh doh kitu katempona ku Jang Darta nu geus kapangaruhan ku ubar nu ngahaja dihijikeun ku Nen Sukmawati kana cai enteh teh katingana mah ku abdi teh asa langkung geulis batan kapungkur ayeuna langkung cahayaan langkung pikaresepeun Jang Darta teu euleum-euleum muji ka Nen Sukmawati pangaruh tarikna daya kakuatan ilmu Nen Sukmawati nu ditibankeun ka Jang Darta. Moaknya teteh langkung gelis batan kapungkur leres teteh Jang Darta mah resep atan pintek ka teteh kantenan we resep mah sepisan aduh sugema sing tepang sareng teteh ayeuna kunaon atuh
neme ayeuna ka dieu ari lerosma resep sareng sono ka teteh. Hapunten teteh margi seueur baglan abdi neme tiasa nepangan ayeuna nya nuhun ari Jang Darta kitu ka aya namanya. Teteh bingah dipuji ku Jang Darta. Jang Darta salorosna kumaha teh ka dieu teh aya nu ngarencangan teh nyalira wae. Salorosna mah tiluan teteh nanging nu duaan mah ngatosan di luar. Teh mah Jang Darta pangaruh inuman anu ngandung ubar matak ngaganggu kana sarapna, kana pipikiranna tumpungna Jang Darta ngabejakeun Rusiana sorangan. Dibejakeun yen manehna kadinya teh sanyana tiluan, nu duaan mah nungguan di luar. Cenah saur Jang Darta nyalira geuning tiluan, lain Sukmawati nyarita bari gumelis, lungak linggak sagara. Hapunten teh lah. Tadi mah hilap punten lah abdi teh teh maksud ngabohong ka salira teteh teh. Nya sawios atuh da teteh ge moal naon-naon Jang Darta moal ngambek. Moal naon-naon ka Jang Darta moal. Mung eta kunaon atuh teu diajak ka lebet, teu diajak ka dieu ngarah kenal sareng teteh, ngarah tiasa disuguhan upami aya di dieu susuguh teh. Nemongkeun lelewa bager jeung teu weleh pikarsepeun kitu kaayaan Sukmawati sajeroning nyarita jeung Jang Darta. Sedengkeun Jang Darta para mitra bener-bener geus kapangaruhan ku pangawasana Sukmawati. Manehna bener-bener kapincut katari kurengkak paripolahna ucap-ucapan Sukmawati. Sawios teh sawios sina di luar beda moal naon-naon ieu. Mending sina ka dieu ngarah urang aya batur. Sawios teh lah ngarah urang jongjon teh aya nu mah ieu teh maranehna mah. Ngarah jongjon sareng ngarah langkung sugema pikeun urang sasonoanya. Margi sahanteuna upami aya batur mah. Bari sae nu ngaganggu kitu pangintennya maksa ka sauran Jang Darta teh. Leres pisan teh leres pisan. Ari kitu salorosna pangna Jang Darta sumping ka dieu teh bade naon atuh? Pantawisono ka salira teteh. Nya, muhun. Sanes bade ngayakeun ributan di dieu. Tuh barangan teuing. Ieu mah sono we patali lami abdi mah teu tepang sareng teteh. Urang ka kamar teteh atuh yuk. Mangga. Jang Darta nurut we harita teh ditungtun ka kamar tukang. Ka kamar sarena Sukmawati kalaya nurut kana sakur kaayaan nen Sukmawati. Nya kitu di basa geus aya di jero kamar sina ngagoler dina luhuranyang. Jang Darta teu baha goledag ngagoler. Bari kaayaan bangun anu ngarasa capek jeung lungse. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi sadaya Sukmawati pohara bungahnana terus manehna ngagoler gigireun Jang Darta. Tapi heab teh aya hawa panas kaluar tina sakujur awak Jang Darta meni panas lir ngadeuketan durukan bae. Daek teu daek Sukmawati ngagurubug bari ngoceak. Aduh, panas, aduh ampun, panas. Kancang hudang sakujur awak Sukmawati pohara panasna. Kesang ngucur lir pancuran, gancang make pakaian. Heran ngucur lir pancuran remes ai kesang orem mah jiga pancuran. Ai kesang mah ngucurna siga ieu para mitra, jiga cai tai peureu teu remes ge para wargi sadaya. Teh jiga pancuran ngagarajag jeung ninggalkeun Jang Darta nu keur ngagoler nang karak bengkang. Cepret panto dikunci geus kitu leos manehna asup ka kamar paragi manehna mujasmedi. Kamar paragi manehna ngayakeun hubungan jeung bangsa lelemut. Kamar paragi manehna ngalaksanakeun sakur kajahatanana. Sukmawati harita diuk sila meni sidak keptu maninah naker. Hate ngarasa reuas kareuleuhnakeun. Ku ayeuna ngalaman kajadian bieu borok manehna geus hayang ngojay dina lautan kabagjaan jeung Jang Darta. Nu kasebut bujang teh para mitra sadaya. Atuh para wargi sadaya, bujang tulem hanya ka dirina kasrang ku hawa panas nu pohara tarikna nepi ka ngejatna. Aduh teteh lah pangawasa si Tabri masih keneng kancik dina diri si Darta. Keun sia sina cicing heula susuganan engke aya pangawasa si Tabri leungit ayeuna aing hayang nenyo kaayaan batur si Darta. Geus kitu mah gancang wae misian cai dina basko. Terus ku manehna dikucek-kucek eta cai jadi oyak breh. Katempo wetaneun imah dina satukangeun rungkun jarong nu ngadingding katempo dua jalma keur caricing nyarumput. Bener cek implengan aing geuning.
yen Sidarta datang na tetiluan duaan deui lalaki wungkul ngadaguan di luar. Kayak penting siah ku aing bakal diganggu. Baskom dia si cai atah teh dikasisikeun manehna rumengha pradalama. Utamana mah ras kana kahayangna endena Kangjeng Ratu Cakrasena. Yen engke penting manehna kudu nyebakeun nyiina. Aina cukup layon we cenah dituna hareupeun ku hasirna raga. Lantaran kudu dipaehan ku keris iblis bari jeung getihna kudu diuyup ku manehanana. Leng Sukmawati ngahuleng ngarasa bingung sabab teu nepi ka ayeuna poe geus burit Nyimas centring keling. Nu nyokot nyiina ka guha padumukan Nyimas centring keling tacan aya datang-datang. Nah terus ka mana si centring keling teh nya? Manehna geus lila teuing nyokot si Ina. Mangkaning waktu beki burit moal lari bakal nyorang peuting be. Cilaka keur aing, cilaka keur aing lamun teh mah, lamun teh. Si centring keling eueuh, aduh, na terus ka mana atuh maneh teh centring? Ngaku naon maneh can aya ka dieu? Aduh, aing cilaka yeuh, aing. Centring mun maneh eueuh datang eueuh mikeun si Ina, aduh kumaha aing? Nen Sukmawati ngarahuh menilamat. Geus kasawang pi akibateunana mun teh mah Nyimas centring keling eueuh datang. Eueuh nganterkeun Nyi Inah ka manehna tangtu manehna bakal dicabut sagala kasaktianana ku Ratu Siluman Cakrasena. Jabati eta dirina nu ngora bae yakin bakal robah bakal jadi saurang nini-nini. Hal eta sama sakali ku manehna teu dipihara. Saterusna diuk beuki tartib panon dipereungkeun leungeun katuhu nyekelan keris titisan iblis. Leungeun nu kenca ditumpangkeun luhur pingping nu kenca. Diri Nen Sukmawati harita menekung mujas medi hayang bisa tinekanan sakur kahayang jeung cita-cita manehanana. Kahayang di wewengkon imah Nen Sukmawati jempe simpe Nyi Nunung, Nyi Esti jeung Nyi Euis nu aya di kamarna masing-masing sigana keur sarare da teu kadenge batuk-batukna acan. Jandarta nu aya harita teh di kamar sare Sukmawati di kamar belah tukang. Oge ayeuna geus sare pangaruh parnana obat nu dibikeun ku Nen Sukmawati hijikeun jeung cai enteh teh untung manehna masih keneh pageuh kaimananana ku ayeuna pangaruh aki tabri nu masih keneh napal nempel dina warugana. Sedengkeun para wargi si Odet jeung Jang Udi masih keneh araya wetaneun wangunan imah harita teh. Emah Nen Sukmawati aya wetaneun buruan gedong. Harita manehna ngarasa kesel oge. Pangna kitu sabab sakitu maranehna geus lila aya di dinya. Jandarta eueuh kaluar-luar sedeng manehna geus kesel. Jeung pang-pangna mah hayang geura nyaho kana kaayaan sabenerna ngeunaan diri Nen Sukmawati. Si Odet jeung Jang Udi pating ku ciwas pating harewos. Bari angger panon manco ka palebah wangunan gedong Nen Sukmawati. Aduh. Heran euy di. Nah aya naon di jero gedong teh nya deuh. Ceuk si Odet ka Udi. Nah kitu. Si Udi can ngarti kana omongan sobatna nu matak tumanya. Ih, balet maneh mah ing, ih, bodoh. Tungamak atuh jawab atuh lah. Heran uing mah kunaon beuteung kitu geuning det. Ih, lantaran euy. Sakitu geus lila kunaon nya euy, Jandarta? Tacan kaluar-luar. Nah aya naonnya? Si Odet bangun nu bingung ngomong dibarengan jeung nahuleung. Heran uing ka Odet. Moal naon kitu? Naon kumaha? Oh, Nen Sukmawati ngamuk. Teuing atuh ieu mah kieu lah. Urang kapaksa terus cicing di dieu, tak engke mun geus peuting, Jandarta eueuh kaluar urang sampeurkeun. Urang teang ka eta gedong panuju teu. Panuju uing mah lah. Pokona mah pipalangeun Jandarta teh eueuh datang beuh. Herannya, uing heran pisan. Geus teh lah ulah ngomong deui, geus ngain madengeun. Heuh lah. Geus kitu mah jep poe duanana jempe, taya ngomong naon-naon. Tibang nyerempod we bari paneuteupna mah terus manco ka palebah wangunan gedong Sukmawati. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya urang tuna heula ka ayan Jandarta nu teteh geus kapangaruhan ku Aji Wiji kadijayaan jeung kalicikan Sukmawati. Tug nepi ka ayeuna ngagebra di jero kamar tanpa bisa ngalawan.
Sasat maneh naina keur dipepene ku pangaruh ubar nu matak ngarobah kana pipikiranana. Kanya kitu kayan si Odet jeung Udi ge keur caricing di wetaneun imah Enden Sukmawati, urang tunda heula. Kacaturkeun di hiji saung anu mencil jauh ka pilemuran merenahna aya di hiji pileuweungan anu katelah leuweung kadu. Kalayan ajan eta saung mencil jeung siga nu tiiseun sanya nama aya nu ngeusian. Ti heula mah nu ngeusianna teh tibang saurang sepuh ngaja nyaung-nyaung di dinya ngan ayeuna salian eta ki sepuh tetela aya nu liana. Dua mojang ngora kene mangsa pebeberang harita dua mojang manco diukareupeun ki sepuh. Sedengkeun ki sepuh nu angwan sing sarwa bodas rambut sareng rumah para mitra jangot rumah teges bodas. Katingalina saurang sepuh linuhung kayan estu matak pika jeriheunake. Dua mojang nu aya payuneunana duanana pohara hormat tilawatna ka eta sepuh. Najan lain akina pituin, najan lain dulur atawa baraya. Atuh para mitra teu bau sinuk-sinuk acan tetep ari rasa hormat nama pohara gedena. Para mitra bau sinuk, cenah bau sinuk. Ieu cenah jigana aya dulur-dulur para mitra bau sinuk teu parawari. Janten aya karabat-karabat kitu teh aya karabat-karabat boh ti mana cenah bau sinuk. Harita galindeng eta ki sepuh teh anu namina Eyang Sukmarasa ngagalindeng. Sasauran lirihna keur nanging anu wibawa anu pohara luhurna. Nyai Titi oge Nyai Ina incu Eyang. Regepkeun Eyang aya picaritaeun ngan samemehna Eyang rek tumanya utamana mah ka Nyi Ina. Nah kumaha mimitina pangna hidup aya dina cekelan si centring keling. Eyang Sukmarasa netep antem ka Nyi Mojang nu diuk beulah kenca. Anu tetela geuning eta teh Nyi Ina. Nyi Ina nu ti heula aya nu nulungan basa dirina rek jadi mangsa orai di hareupeun guha padumukan Nyi Mas centring keling. Eyang ti payun abdi ngahaturkeun nuhun kana pitulung ti Eyang sareng teteh Titi nu parantos ngajait abdi tina katunggaraan. Pami abdi teu kabujang ditulungan Titi anu nganggo-anggoan sing sarua hideung. Abdi teh panginten ayeuna tos maot dimangsa ku sakadang orai siluman. Upami teh mah abdi harita salamet. Nya tetep we bahaya abdi ngancam panginten abdi cios ku si centring keling dibikeun ka Enden Sukmawati. Pikeun dijadikeun seba tumal ka Mbah Cakrasena. Utamina mah kitu ka teteh Titi abdi teh ngahaturkeun nuhun sakali deui kana pitulungna. Kituna bari ngareret para mitra ka Nyi Mojang nu beulah katuheunana. Aya liannya Titi anu geus heubeul di dinya sasarengan sareng Eyang Sukmarasa. Tuh para mitra. Si horeng Eyang Sukmarasa anu ngolebat harita waktu Nyi Titi para mitra diudag-udag ku keris titisan iblis. Harita orek beunang pisan sareng diudag-udag bareng pisan jeung si centring keling. Harita ngaleungit teu puguh ka buleun ku haseup bodas. Si horeng para mitra eta teh Eyang Sukmarasa. Mangga tuh para mitra sanes kirang sononya waktosna kabujeng seep.